Ahar dia mah, Don. Aduh. Mak, etang pengaya ambu mah gak diomongkeun, Mak. Ah, ambo. Tah, sudah cenah kita ngomongkeun masa si Irma teh. Hari dia anda kawin ni Rahab. Jadi teh mah numpuk moal beak-beak. Atuh teh mah siap ambu ira ge jang gerak kawin, Mak. Tang orak dia, karena dia masih SMA kene. Cekolanan dia SMA kene. Atuh geus teuing dia Mama Don, meh aing geura boga cicit. Tuh, Mak, ambu ge ngadukung. Heh, dia atuh cekolanan, jasa gedeng dia lulus SMA, karena dikawinkeun. Atuh pakai aing loba dia mah nu hesana. Atuh engke batur kahareupan da kumaha di paraban lain, gawean teu naon henteu. Kayak kok yang dibiayain kita jualan cilok tanaon tah. Tuh, Bae Mak. ieu. Ngadukung bae ame. Tuh, Mak, ambu yang ngadukung, ari emat yang ngadukung bae. Wis lain babur aing mau balik-balik aing mah. Oh, adi itu dia leumpang awal balik-balik kamayangan sama aing utuh. Ambu ieu naon da? Didukung sagala rupa. Atuh teuing dia mah tuh ada pundung bae anak dia lah. Sabar teuing lang pendukung olos. Aja boleh kawin ngeunaheun. Nganeng engger galau aing panasan teh bisa abah. Nah, abu main lagi lah kawin tengah jadi aing tengah jadi tadi yang kawin. Iya si Irma jeung si Uteng. Jadi teu nya. Tapi geus berbulan-bulan dia. Ah, sudah lah terjadi. Aya kesempatan ya. Didukun koy. Ngan saya tak kekelepekan gini. Naon dia anak kakalapakan? Henteu ieu kotok aing ayan. Pin, dia nyaho teh si Sutem di mana kuari? Aing ka imahna tadi dia marerehe doang nu ngisi teh. Si Uteng mah di saung di kebun ambuna keur ngulusan lele jeung kotok. Nyaho teh saungna di mana? Mendingan tereng yuk. Ngan ngamar jeung yuk. Mesum dia. Dia daripada yang si Uteng melanjang aing. Aing bubuh kana dia. Tapi na emang geus tunangan jeung si Utem, dia mah mesum sih neng mah. Maling cancut dia. Cancut? Ih, masih ringan karena bikang. Ih, dia mah ringan mah. Eta mah lain, Id. Lain tah. Heuh, eta mah sempak. Oh, Ih, aing kumaha gitu main anaknya. anu agak melar setik. Wow. Wow. Dia naon? Irma, naon dia lompatan nabrak aing. Aing mah geus mesum dia, ngajak aing ka kamar. Saha dia si mesum? Lain dia ngomong-ngomong Ir, boga cangcut melar teu. Soalnya anjing bisa digerakin cangcut melar. Capin dia mah mesum seta. Tapi aing teu boga dia cangcut melar, ja aing ku